Cenah Allahu akbar tahajud lantaran cakangjing Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum. Sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna. Yastakuni wa astakuhu. Nyana rinduan ka kaula, kula ge rindu ka manehanana. Saha eta? Kumaha cirina? Jelema-jelema anu ti peuting hudang. Ti peuting tadarru ka kaula, ti peuting ceuri ka kaula, ti peuting zikir ka kaula, etalah jelema nu cinta ka kaula, kula ge cinta ka anjeunna. Anu manehana rindu ka kaula, nu kula ge rindu ka anjeunna. Ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta, saling mika rindu, ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah, kelebihan-kelebihan. Wa taqdi lana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Falikul isbah naik wari dalil kana maha penciptana Gusti Allah tadi tina tatangkalan jeung manusia kuari naik kana masalah falak. Gusti Allah teh anu nyiptakeun waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh nyingsingkeun waktu subuh tina peuting poek mongkleng buta rata sakira-kira eueuh lampu eueuh neon eueuh listrik mah beuh teu kadeuleuna naon nu ngajadikeun poek Gusti Allah. Ta eta teh poek teh lantaran mataharina aya di handap kahalangan sebab ayana sinar matahari teh di mana-mana takobul, di mana hareup-hareupan ketika mata poe teu keur hareup-hareupan teu ngabogaan sinar, maka terjadilah poek ketika muncul di panon poe di sebelah wetan. Mulai aya waktu subuh nu ngajadikeun waktu subuh teh saha? Gusti Allah. Tanda waktu subuh teh dijadikeun ku Gusti Allah teh aya dua. Nomor kahiji adalah aya sinar heula ke sinar tersebut jadi eueuh fajar kadzib ngaranna. Engke sinar kedua ngaranna fajar shodiq anu nangtukeun kana waktu subuh. Begitu diteliti aya fajar kadzib aya fajar shodiq aya hiji keanehan diangsongkeun baheula teh ka ahli palak di Amerika. Bingung di Amerika ge diangsongkeun ahli palak di Yunani heula urang Yunan ge bingung diangsongkeun ka ahli palak kitu Spanyol ulubek bingung lantaran pada dasarna panon poe teh di mana-mana geus muncul maka pan teh ditarik deui tapi ieu mah aneh aya sinar disebutna adalah fajar kadzib. Eta panon poe keur meujeuhna di jero kunaon atuh aya sinar tersebut gebat panjang set tiloknya raraho jelema nu aya di majelis ieu malantaran tilok hudang subuh deuleu atuh hudang heula subuh sok heula jam 4 neuleuh ka arah ditu bakal aya engke ngaranna fajar kadzib. Eta mah encan jadi waktu subuh tapi aya sinar eta lah nu dipertanyakeun di dunia ka ahli palak di dunia. Sok geura bingungan kabeh ge eta engke surup can aya eta mah can asup waktu subuh ke geus aya fajar shodiq. Fajar shodiq mangke bakal aya sinar ngebat ka luhur set kemudian nyayan beki berang eta mah henteu surup deui. Ta eta nu dipermasalahkeun teh ku aya sinar haju eueuh deui sinar naon? Lamun lain Allah nu nyiptakeun waktu subuh saha deui sebab tina perputaran matahari ge teu kaharti. Berbagai tafsir nyaritakeun, berbagai tokoh-tokoh falak nyaritakeun tentang sinar tersebut sebab aya sinar teh tina hawa teh nu kasorot ku panon poe. Dari panon poe nyorot kana hawa timbullah sinar. Sedangkan eta kan panon poe di jero keneh haju aya surup heula kahalangan kunaon. Datang ka kuari encan terpecahkeun. Geus moal aya nu bisa mecahkeun. Eta mah hiji penciptana
falikul isbah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Tah kuari subuh jadi berang Pak nu ngajadikeun berang teh sah. Tanyakeun coba ka orang Amerika, tanyakeun ka orang Eropa, tanyakeun ka orang Amerika Australia. Saha nu nyieun waktu subuh terus beki berang beki berang beki berang beki berang beki berang. Walah ya Gusti Allah. Diciptakeun ku Gusti Allah teh waktu subuh teh eta teh waktu anu luar biasa energina tinggi. Lantaran tina udang subuh malain deui ketika orang subuh teh ningali panonpoe sinar anu luar biasa energina hese nyaritakeun kamangpaatan sinar dina waktu subuh. Namun urang kasorot ku panonpoe langsung dina waktu isuk-isuk eta panyakit-panyakit bakal raragagan. Sebab dina sinar ngandung berbagai-bagai kamangpaatan anu hese dicaritakeunana. Mentak ngahajakeun coba ge urang moe awak isuk-isuk tapi isuk-isuk dipoe awak urang teh seger hiji. Nomor kaduana membangkitkan semangat nu endek digawe kasorot ku panonpoe gagah digawena. Nu endek ka kantor kasorot ku panonpoe gagah ka kantorna. Nu endek ka pabrik kasorot ku panonpoe gagah ka pabrikna. Nu endek ngaji isuk-isuk moe minggu kasorot ku panonpoe ngawudu keula gagah bae. Gagah sidar isuk-isuk lain lalawar. Mulai jam 7, jam 8 masih gagah keneh, jam 9, jam 10 geus dula deuleu bae lapar. Sinar lapar geus aya. Dula deuleu bae sial kiai angel amat ngajina. Yumpahan ka kiai tolol. Sidar jam 11 mah geus lain deui ngantuk. Setengah 12 geus bawa pohara jasa geus ngantuk. Boro-boro disadiakeun tempat tidur diuk bae ge bisa nundutan hees. Numantak urang ka masjid jam 10, ka masjid jam 11 poe Jumat. Diuk sila reup hees. Ulah dihudangkeun bubar Jumat. Eta bawaan sinar matahari. Isuk-isuk pan teu beda. Tapi begitu setengah 12, jam 12 lain deui. Naik deui engke ketika jam 2 mulai gairah aya deui. Kitulah diciptakeun ku Gusti Allah. Nu nyiptakeun kos kitu teh saha Gusti Allah. Masya Allah. Falikul isbah wa ja'ala al-laila sakana. Jeung Allah ngajadikeun peuting sebagai tempat istirahat. Berang orang kaladang capek, nuka kantor capek, nuka pabrik capek, balik wari maghrib, sholat, dahar, istirahat, isya, langsung jang istirahat penting teh. Wa ja'alal laila sakan. Lumentak aneh kuari mah dagang ti penting baheula mapan ku kolot teh ai maghrib titah nutup dagang teh ulah sok muka. Yes, waktu istirahat kuari mah maghrib malah muka. Dengan dunia teh lain waktuna kuari mah baheula mah berang jang neangan dunia mah penting mah jang istirahat. Akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan. Mantak ulah nuturkeun Yahudi, ulah nuturkeun Nasrani, urang mah urang bae. Dagang berang maghrib tutup, geus bae. Usaha berang jatilok aya nu macul penting. Tapi kuari mah justru macul ti peuting bae. Komo tamah macul sawah kobakan hiji mah. Nu mencong atuh peuting bae. Tah, ieu wa ja'alal laila sakana. Mun urang nuturkeun ieu istimewa. Berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib. Geus ulah kabita ku dunya. Mandi maghrib geus beres tas maghrib geus ulah buka deui. Langsung orang lamun dek ngaji orang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya. As isya heula berjamaah terus ka imah sare orang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam hiji abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun penting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui
nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti hudang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 Nah, Allahu Akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepen jasa ka kaula nu kula ge resepen jasa ka anjeunna yastakuni wa astaku nyana rindu ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat tepan sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kena wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 iraha tahajudna jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya nama masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk iraha tahajudna deuk iraha tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola pan hulu sia eta rugi urang geus ulah make nu kitu-kitu pareman TV ganti nu gede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nuti berang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana sahata nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna ai bulan mah kapanggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi moal kaluar tina reelna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina falakna sabulaneun tayeu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinina wal hisab dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diaan caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu geulis kadeuleu geulis dan nu betot kadeuleu petot
nu putih kadele putihna nu hideng kadele hidengna melalui panon poe ieulah wa huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura. Begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang. Keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu. Tapi indahna pohara jasa ilah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak masuk dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi. Di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu li ta'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afhamtun maisarhun yun jalhun rusarun agasun sepsun jun burujun simaliun April Mei Juni Juli Agustus September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun des kauzun janjatun febdaltun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna di dinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9. Jadi berarti orang lamun dek hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian simali apakah bagian janubi. Artina simali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul. Lantaran ieu teh aya palak-palakna, aya bagian kaler aya bagian kidul. Engke waktu salat teh ge beda-beda. Waktu sholat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui ke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali urang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zuhurna selalu jam 12 bae. Mun urang ngaji palak dek make istiwa zuhur asa jam 12 zuhur asa jam 12 zuhur ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah dihareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun teu angkeb mun angkeb teu bisa aya teh nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae pelempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang dek pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa urang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep maghrib asal jam genep maghrib engke waktu Indonesia Barat nama mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macam-macam atau jam genep kurang 2 menit pokoknya mah urang nyieun waktu jam genep maghrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu mikiran beuteung ge datang moal ka maghrib cak kena ieu incu Allah mah nyana ge nginum sarua bae tolol. Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel berarti ieu Ustaz 9 sangaran sia ngaran aing Tedi hayang ka sia hayang ka Sarwiti hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah
sarwiti hiji sin ro paeh ulah dihitung dua waw hirup tilu ta sin genep puluh waw genep puluh genep ta 200 genep puluh genep ngaran siasa Tedi ta 200 dal opat berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 sarwiti tadi seberapa 300 260 genep bagi 12 seberapa cepat kalkulator masih kene aya kene hiasa bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke tadi bagi deui 12 sesana sabaraha masih kene loba kene bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat sarwiti opat ngitung ti ahad minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia tape Rebo ye sia ujianana geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur sholat yang ngawirid teu kudu sholat diutang dihitung pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkeun ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan ti luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyen cenah urang rumus can bisa urang nyen rumus can bisa make hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyen rumus ari make sulamunairen nah ngaji nyen rumus sorangan ngaji nyen rumus sorangan beak cenah eta nyen ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang nyen kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah ta nyen rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika nu mantak ngagiclek bae ngahaja nyana mantak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal tahun ge nu menang tetep sulam diulah-ulah ngaji sulam tetep menang nu kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantang Malaysia yang serikeun ka Indonesia kami belajar palak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya
orang Malaysia belajarna di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya sarikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyen rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu mantak moal ka ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan rawah nungguan rumus turun ti depag karak dihitung tinggalin wasyamsa wal qamara husbana tinggal ngaji bae dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falakiyah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falakiyah mah beda seutak setik jeung sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Falakiyah ngan kesulitanna Durusul Falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 ngaji heula log ngaji mantap kau kesulitan lamun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos kituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik deh Agustus September geus nyaro sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep sulam Durusul Falakiyah jadi dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha hari yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya Kanjeng Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke ayat deui kumaha Kanjeng Nabi ngajawabna kul hiya mawaqitu linnas eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitu linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskan kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik jang perbandingan di mana ieu selekna di mana ieu mislekna supaya orang nyaho oh iya mislekna di dieu kos kitulah para jamaah kaum muslimin rahimakumullah dalil mimiti Allah innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy eta teh kabeh nu nyiptakeun zalikumullah dipertanyakeun fana tu fakun kunaon atuh mararengko teh daek percaya kana yen bahwa Gusti Allah teh Maha Pencipta nomor kadua falikul yusbah Gusti Allah teh anu ngajadikeun waktu subuh dijadikan berhikmah anu luar biasa waktu subuh teh ke urusanana hikmahna pohara jasa jeung waja'alal laila sakana nu ngajadikeun peuting jeung tempat istirahat cicing teh Gusti Allah bahkan Gusti Allah teh ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeun sebagai husban perhitungan jangan nyahokeun bulan jangan nyahokeun tahun
di tahun kitu Isa Almasih datang ka kuari geus 2000 sabaraha 2013 perhitungan hijriah ti Kangjeng Nabi hijrah kuari geus 1434 eta kan geus aya hitungan-hitungan tinggal kuari mah cepetan mana antara hijriah jeung kitu Masehi tapautna per 10 tahun sabaraha tapautna per 100 tahun sabaraha aya perbedaan lebih cepat mana di antara Masehi jeung hijriah eta perbedaan kitu engke bakal dicaritakeun hikmahna kok aya berbeda sih di ilmu falak engke bakal dicaritakeun perbedaan harina antara Masehi jeung kitu hijriah lantaran di hijriah mah eueuh 30 hiji tanggalna di Masehi mah aya tanggal 30 hiji di hijriah mah teh aya 29 sampai 30 tapi di Masehi mah pan aya tanggal 29 aya 30 hiji berarti ke pertahunan leuwih lobaan Masehi batan hijriah per tahun bae kurang geus kanyahoan sabaraha hari lantaran di hijriah mah tanggal 30 hiji geus beda per 10 tahun sabaraha per 100 tahun sabaraha perbedaan eta teh ku ieu ke bakalna aya naonan aya hikmahan engke urang ngajadikeun anggeranana macem-macem ngajadikeun teh nu dijadikeun hijriah nu dijadikeun Masehi tergantung kumaha permasalahanana ya wasyamsa wal qamara husban zalika taqdirul azizil alim eta kabeh nu dicaritakeun teh kepastian Gusti Allah anu maha gagah tur maha uninga nyahoun Gusti Allah mah gagah Gusti Allah mah di pasrahan malaikat titah narik bulan pasrahan malaikat ieu titah narik panon poe di pasrahan manusia ku malaikat-malaikat ieu malaikat raqib di dieu malaikat atid ka mana bae ge padahal mah Allah teu kudu masrahkeun ka para malaikat tetapi lah Gusti Allah masrahkeun abeh engke aya laporan ka Gusti Allah urang ka mana bae ge aya catetanana ciha deh tak kagagahan Gusti Allah kauningan Gusti Allah luar biasa urang ka mana bae kanyahoan ku Gusti Allah sanajan aya malaikat ulah-ulah aya nanaon ciptaan Gusti Allah di jero taneuh aya batu hideung di jero batu hideung aya sireum hideung leutik Allah masih keneh nyaho kunaon atuh urang kuku malandangan kuari ieu kos teu percaya ka Gusti Allah mentek belajar heula ngaji syariat geus beres ngaji syariat kuari urang eusian batin supaya belajar ilmu tauhidna jangan nyahokeun zat Allah jangan nyahokeun afal Allah jangan nyahokeun sifat Allah nu wajib kurang dikanyahokeun teh 3 hiji zat Allah kedua pagawean Allah katilu sifat Allah nangke bakal timbul tina innallaha falikul habbi wan nawa datang ka tungtung engke nu kurang bakal dibahas ieu jangan nyahokeun kabeh ge zat Allah pagawean Allah jeung sifat Allah urang mah ngaji tauhid teh kagara wujud kidam baqo mukhalafah lil hawadisi qiyamul binafsi wa daniyat qudratil ilmu hayat sama basar kalam das dan syukur sakitu doang mengarah karena zat Gusti Allah mengarah karena apal Allah mengarah karena sifat Allah mencan nu mantak can aya ngerenyet di jero hate tapi lamun urang engke belajarna ka jerona nganyahokeun zat Allah moal waka bisa nganyahokeun zat Allah mun teu nganyahokeun apal Allah moal bisa ka harti apal Allah mun teu nganyahokeun sifat Allah berangkat urang tina nganyahokeun sifat Allah mana mimitina iya innallaha falikul habbi wan kok bisa gitu engke dimodif ku ahli thariqah ngajadi sifat Allah sebab pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah kahayang urang kieu Gusti Allah kitu tetep Gusti Allah kahayang urang ka dieu Gusti Allah ka ditu Gusti Allah pemilik seluruh kehendak adalah Gusti Allah urang hayang kawin jeung nu geulis tapi cak Allah jeung nu jore bae ciptaan urang mah hayang kawin teh jeung nu putih nu bersih barang kawinnya hideungnya loba cedaan urang mah hayang kawin teh ka nu bersih ka nu geulis ternyata barang dibuka dotonna aya sajeungkal
doton tungtung orang ngome doton bae nang Allah kehendak Allah. Masya Allah. Jadi orang ke belajar tauhid sifat, tauhid af'al. Tauhid af'al mah artina seluruh pegawaian adalah pekerjaan Allah. Pegawaian Allah, pegawaian urang teh diciptakeun ku Gusti Allah jeung pegawaian-pegawaianna. Samaruk urang diukieu teh nang urang nang Allah, samaruk urang lempang teh nang urang nang Gusti Allah. Jadi setiap aya makhluk, aya kholikan, hayang kena datang ka dinya tak kumaha. Iyalah melalui tafakur jeung zikir. Ta supaya ngerenya date teh asa didelekeun bae ku Allah, asa didengekeun bae ku Allah, asa dikanyahokeun bae ku Allah. Mahal tah hayang ka dinya teh. Nailah zalika kabeh tadi taqdirul azizil alim. Iyalah kakarak datang ka dieu nganyahokeun tentang dalil maha penciptana Gusti Allah. Masih keneh urang bakal nganyahokeun ka dituna leuwih luhur deui. Wa huwa allazi ja'ala lakumul nujuma litahtadu. Bakal nyaritakeun perbintangan-perbintangan. Nah, ieu engke. Ieu bintang naon, ieu bintang naon, ieu bintang naon. Ieu bintang Taurus bakalna kumaha, ieu bintang Taurus. Ieu bintang engke dikanyahokeun lahir bulan naon sia bintangna anu. Ieu mah kajen ku kumaha ge resepna anu. Dukun. Bisa mengarah ka dinya engke ari diteruskeun mah ngan ieu mah lain deuk nyaritakeun eta deuk nyaritakeun bintang teh sebagai petuduh ke wallahu a'lam. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'alallahu min bahiratin wala saibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. Allahu a'lamu bimuradi ma ja'ala orang nyarakeun syara tegese nyarakeun Allahu sabagus ya Allah min bahiratin ing onta bahirah wala saibatin min zaidah lan warana onta saibah wala wasilatin lan warana onta wasilah wala ham lan warana onta ham kama kana ahlul jahiliyah apaluna gaya barenggangan azaba di jahiliyah iku migawe ahli jahiliyahu ing ma ada waja'lu. Rawal Bukhari wis kariwayatkeun sapa Imam Bukhari an Sa'id bin al-Musayyab saking Sa'id kang botalan nang Musayyab qala ling ucap ya Sa'id al-bahiratu allati yumna'u darruha li-taghit utawi onda bahirah ma iku allati onda yumna'u kang den cegah opo cai susune ya lati li-taghit kadue pirang-pirang patung. Fala ayyuha wala yahlibuha maka waranana merasaing leti puahadun sapaun suji bidan nasi kan tetap saking manusia wasaibatulan udaya anda saibah maka anu iku anaya ahlul jahiliyah kabeh yusaibunaha iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing saibah ya latihim gadile alihatihim gade pirang-pirang pangeran ini ahli jahiliyah pala yumalu alaiha syai'un maka dan tanggungkan ingat sesai bapa suwiji-wiji wal wasilatul lan wa anta wasilah ma naqatul bakri ku anta kang wara guru kang au itan ya naqah ya walini tajil ibilin dalam awal manaka ibil bi unza anta bi unza galawan adon sumatazana cara gariming do iyata yanakuh ba'du in dalam zawsane unza bi unza di kalawan wadon kang mawane waganulan anaya ahli jahiliyah kabeh sipuna iku ngantep ya ahli jahiliyah kabeh ing wasilah
itu agitihim kada pirang-pirang patunge ya jahiliyain wa salat ihdahuma bil ukhra lamun tepung basala sawijine ya unza karone unza rara bil ukhra kalawan kang wewene laisa bainahuma zakarun kang oranana iku tetep dalam antarane karone unza rara unza no hiji jeung unza no hiji tadi apa zakarun lanang walam mulan udaya anta hama bahlul ibli kujalune onta yadribud darabal madud kang macekakeun ieu kang maceki ya bahlul ibil darabal madud ing balenan kang den bilang-bilang faiza qada maka tatgalan kan iya ham darabahu ing pacekanan ham ada ulan ngantep ya lul jahiliyah ing ham itu lagi tiga de pirang-pirang patung wa'afu minal hamli lan pada nyungkeun ahlul jahiliyah kabeh wing pahaluk saking momotan pala yumalu alaihi syai'un maka ora den tanggungkeun ing atase apa saun suwiji-wiji wasamuhul hamilan ngangaranan ahlul jahiliyah ing hamalam ya ing ham walakin alladhina kafaru lan tetapi sabong ake kang pada garupul ya dan dina gawe iku yaftarunahu pada bigawe atau pada gawe-gawe Allah dina gawe Allah ing atas Allah kadhiba ing goroh idzalika ing dalam mangkono-mangkono ja'alu wa nisbatu ilaihi lan ngabangsakeunane kitu ya zalik lan ngabangsakeun zalik bi zalika wa nisbatihi lan ngabangsakeun zalik ilaihi maring Allah wa aktsaruhum la yaqiluna tawilu ya kana kaum iku arana ngarti iku arana paham ya kaum kabeh inna zalika ibtira'un kana satune mangkono zalik satune mangkono mazkur zalik sarwa iku gawe-gawe ya naum godo biya baung kena satune ya lijali iku hukuman ya lijali kabeh binum zalik abahum ing birang-birang bapane ahli jahiliyah wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun Allahu a'lam bimuradih landat kaladen ucapakan lahum gadwa alladzina kafaru ta'ala umran lazira gabaila maring barang kang geus nurunkeun sapa Allah lan maring Rasul ila hikmatin tegese maring hikmah atau ilahi kami ila hukmi tegese maring hukum Allah min dalili ma haram tu saking halalkeun nyatana saking halalkeun barang kang haramkeun sira kabeh kalu maka ngucap ya alladzina kafaru ingla pada sebenarnya kang nyukup ingsun sadaya kafina tegese kang nyukup ingsun sadaya ku barang kang nemu ingsun sadaya ingat tasema baining birang bapa ingsun sadaya minadini wa sanati saking agamalan sanat qala ta'ala ngada Allah ta'ala ahasibahum zalik anat nyukupi alladzina ubdzalika mangkono mawajana alaih walau kanan sanjan hal sanajana na birang-birang babane alladzina iku waru ya baka besane suwiji-wiji waladan ora pituluhi ya baka baila lagi maring bener wali sifalil inkar utai sifam ikut madakan garwa inkar yang menyeritakan zaman baheula Yahudi teh nurut jasa keaturan Kangjeng kutu percaya ka Kangjeng sehingga manehanana nyin syariat-syariat diakukeun ka Gusti Allah mana syariat nu diakukeun ka Gusti Allah teh baheula nyana teh nyarembah ka patung-patung dingaranan patung Uzza Lata Manat itulah Yahudi untuk
supaya mantep dumadehes ka Gusti Allah melalui patung Yahudi ya. Aya sababaraha onta nu dianggap bisa dipakai dumadehes. Hiji onta bahiro, dua onta saibah, tilu onta wasilah, opat onta ham. Onta bahiro teh onta anul allati yumna'u darruha lit-tawagit. Onta anu cai susuna ieu geus mangkar tapi teu meunang diperes, teu meunang diperah, teu meunang diganggu. Berarti onta tersebut lantaran geus mangkar susuna geus anakan. Bahkan cek sakaol mah geus 5 kali anakan. Onta tersebut sangat istimewa. Kulantaran sangat istimewa ontana bagus. Teh susuna teu meunang diganggu-gugat ku Yahudi. Ieu mah dipersilakeun untuk patung. Teu meunang diperes, teu meunang diganggu, diliarkeun we teh onta teh. Eta onta teh diketahui, terketahui, diopenbarkeun, dicaritakeun ka masyarakat onta bahiro ieu nu geus anakan 5 kali susuna mangkar luar biasa, mun kurang diperah diperes eta susu luar biasa bagusna. Bisa pakai inuman jeung sajabana nyahatkeun ka tapi ieu teh urang pake dumadeheus we jang patung urang supaya urang araraman nagara urang, keluarga urang supaya diamankeun ku patung teh. Ieu onta terketahui nu ngaganggu. Masya Allah. Eta kos kararitu baheula. Mantap atuh palayah libuha ahadun minan nas. Nomor kedua aya onta saibah. Onta saibah mah ahli-ahli jahiliyah baheula ngararantep kana eta onta jang pangeranana, jang patung-patung. Ieu kieu nya cek ahli jahiliyah. Urang teh ka pandek tani bebeja ka pangeran urang, ka patung. Mohon diberkahkeun ceknya tani urang. Aju urang tani pan bagus tanina. Ta ieu tani bagus kelipatan hasilna teh ieu adalah gara-gara urang nyembah ka patung. Ku ayeuna sakitu ieu onta nu ku urang tadina dipake na ieu mah ulah diganggu gugat sebab geus memberikan keuntungan anu luar biasa. Onta ieu ulah diganggu, ulah dipuatan naon antepkeun terketahui ku kabehan ulah diganggu jang pangerannya na. Eta onta-onta gos gara itu. Hasil maksud anu luar biasa. Ya, urang dumadeus onta jang patung saibah ngaranna. Aya deui onta wasilah mah anaqatul bakru onta anu ngora keneh. Anu nyana ngamimitian onta tersebut teh dina awal anakan. Awal ngora keneh ieu onta lamun anakanna engke bikang. Anak pertama bikang, ke anak kedua deui bikang. Ta eta anak pertama, anak kedua bikang, kemudian numbu bikang deui. Henteu aya lalakian. Mun aya lalakian mah anakna teu bagus eta mah lantaran aya bagian urang nya nu lalakina mah bagian urang ieu mah bikang kadua bikang katilu bikang ta ieu onta berarti hebat lain urang tah mah lantaran tah mah nu pangeran sebab pangeran ge kan boga malaikat bikang caknyana annal malaikata banatullah malaikat eta anak awe Allah cak Yahudi bloon ge bloon deui. Mentek ieu lamun aya onta anakan bikang, aju bikang deui, teu aya lalakian, berarti anu Allah urang ka pangerankeun cakna jang pangeran, ulah diganggu gugat, tolol bin goblok bin poplok. Tegas gitu dah. Aya deui terakhir adalah onta ham. Onta ham eta adalah pahlul ibil, yadribud darabal madud. Onta jalu. Anu gagah luar biasa. Mun urang carita onta moal paham, urang carita kuda moal pati paham. Sebab nu paham tentang onta orang Timur Tengah, nu paham tentang onta, nu paham tentang kuda orang Australia, orang Afrika. Ta eta teh nya namanya nyahoan kana rumus-rumus kuda nu bagus, manajang jaluna khusus di Australia atawa di Afrika. Kitu kene onta
mana jujang jaluna keturunanna bagus dan lain sebagainya mantak meuli onta teh mun di Mekah urang mah ka ditu ka Mekah na ge atuh jarang sakalina meuli onta teh jangdam doang geus teh nyaho onta nu kumaha-kumaha aya sertifikatan onta ieu teh onta anu bin make bin biasa onta lain lalagaan onta keturunanna kos kuda Australia teh ieu kuda Bopih bin anu ka ditu mah aya bin segala ngaran jelema loba kuari ge ngaran jelema teh eta ngaran kuda dipake ngaran jelema di Indonesia teh kuari kos kadar itu bangsa Heri teh ngaran kuda Peri teh ngaran kuda eta di Australia sekali-sekali ge ka Australia eta kos kadar itu teh tapi lamun di Arab pembeureun ieu onta ngaranna teh Abdul Jamil bin Jamal itu saja deh ngaranna teh Abdul Somad gara-gara itu eta banget kitu bae urang Arab mah aya sertifikatan bin anu teh onta teu sambarangan sejarah onta nah ieu aya onta ham jalukna pake ngajaluan pake kitu ngaranna ngajalangan bikangna sababaraha kali tage di mana-mana manehna geus ngajalangan ieu onta lantaran geus nyieun keturunan luar biasa turunan anu aya anak geus anak baranakan hasil daripada jaluk nu ieu tah ieu mah kurang istimewakeun bae tuh lantaran nguntungkeun tuh bani anu tina onta ieu bogana tuh turunan anu onta ieu tuh turunan anu onta ieu onta lain sambarangan geus ratusan bahkan ribuan turunanana urang jang pangeran guari mah ieu onta ulah diganggu eta kos karar itu eta teh pemahaman orang jahiliyah eta teh nyana ngabangsakeun ieu teh aya syariat ti Gusti Allah dina kitab Taurat eta aya aturan-aturan model kos kitu ku ayana kitu kadenge ku Kangjeng Nabi turunlah ayat ieu ma ja'alallahu min ba'iratin wala saibah wala wasilatin wala ham bejakeun Muhammad maja'ala teu pernah nyarakeun teu pernah ngajadikeun teu pernah ngainstruksikeun teu pernah nyarakeun ngajadikeun aturan dina agama Gusti Allah kana onta bahiroh kana onta saibah kana onta wasilah kana onta ham bohong teh Muhammad bohong kunyana diaku-akukeun bahwa eta teh meunang ti aing cenah eta teh Muhammad aya cenah dina kitab Taurat da tuturanan di Kangjeng Nabi Musa bejakeun Muhammad bohong sakali deui walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib tetapi na jelema nu kalalau purmanya nama jijeunan ka Gusti Allah bohong hayang dianggap ku anjeun Muhammad diakukeun cak aing bohong bejakeun wa aktsaruhum la yaqilun lolobana orang-orang jahiliyah teu paham teu ngarti teu nyaho jadi nyanyahoanan tah ieu nu bahaya ge nyanyahoanan model kuari aya ngarame-rame tahun baru Islam nyanyahoanan teh nu kitu ngaranna memeh adzan maca sholawat heula nyanyahoanan ulah teh kos karar itu teh ulah sok jieun-jieun dan dina agama mah mun teu bae mun mangga bae lain ulah maca sholawat ngan maca sholawatna ulah dikasapekerkeun lalaunan bae sebab beusi dianggap satu aturan eueuh aturanna di dituna adzan bae tah eta kos kitu tah eta ngaranna nyanyahoanan kajian dibawa ka mana ge moal boga kekuatan mandak apakah rame tanggal 1 Muharram diramekeun henteu teu ngadarukung kiaina ti Jawa Timur Jawa Tengah teh mah ngadukung ge kiai nu diondang doang kiai nu diondang mah atuh teh mah sapira ngarame-rame karena diondang bae hateletikna mah nya ge atuh henteu mantak teu rame mana suasana 1 Muharram Jakarta rame sagebrag-gebragan doang waktu si eta bae nu sajeun atuh henteu sebabna isin nu madarsa kitab mah jauh instruksi di luar negeri apa rame atuh henteu ramean kene Asyura engke deuleu coba ge di mana di Irak sebab kematian Sayyidina Husain teh sagedeung deui dina Qurtubi kurang bakal dibaca tanggal 10 Muharram wow jutaan manusia puluhan juta manusia tumplak ka Karbala Iran Irak terutama kadinya
Saudi Arabia, Yordan, Mesir, terus Timur Tengah, Turki, ujianna daratan kabeh ka Irak, ka Karbala tadinya kematian Sayyidina Husain. Nu kurang keur dibahas ku hari kematianana di kitab Qurtubi. Tah eta teh jutaan manusia, puluhan juta, ratusan juta. Eta mah rasa cinta terhadap zuriat Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertepatan jeung 10 Muharram. Bertepatan jeung 10 Muharram. Coba deuleu. Engke tanggal 10 Muharram isuk Senin. Wah, luar biasa. Ayeuna mah ieu kos kikieu dek ramean paling yatim piatu bae eta mah. Urang nyantun yatim piatu, kemudian bari ngomong-ngomong saeutik, tah mah yatimna lain ngaramekeun Muharram tanggal 1 Muharram tahun baruna mah teu kudu diramekeun Khaliful Yahuda. Keunanya bae nu rame Yahudi jeung Kristen, urang mah ulah. Tahun baru Islam mah teu kudu dirame-rame, ngarame-ramekeunana urang mah ku santunan yatim piatu. Endeup ge geus teu kudu kumaha bere abeh terasa. Tuh medak mana suarana eueuh sebab ulama ti baheula teu ngadukung. Tengah dukungan nu warani ngomongna teh pajar nentang karena ajaran mana aja nu nita. Manda kula ngajelaskeun nu sabener-benerna. Henteu kudu endek santunan yatim piatu, teu kudu make make bedug aya anu ngliling bedug. Tanggal 1 Muharram teh wah terus ieu kata. Eueuh instruksi deui kumaha atuh ramean naon. Selain di Bogor bae di mana ge aya sebagian kecil di Bogor ge henteu kabeh, hanya mun kecamatan eta bae. Naon sebabna? Isinin kiaina. Ai ngalarang meureun ieu teh besi di jerona alah eta aya santunan ai teu ngalarang eueuh instruksi cara ricing we kabeh ge kiai di mana ge. Ngan eueuh nu wani ngabahas. Kakara kuari-kuari kula ala kadar nyarita eueuh instruksi aya ge doa tahun baru. Doa tahun baru mah pada maghrib di masjid masing-masing. Ayo doa tahun baru. Beres ngadoa geus beres. Dek sorangan, dek berjamaah. Tuh. Nah ieu keur carita di zaman jahiliyah nyadiakeun onta jang pangeran, bebejana ngabangsakeunana ieu instruksi ti Gusti Allah. Ta eta teh walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib. Jelema-jelema kafir Yahudi kos kitu hanya jijienan. Ka Gusti Allah bohong. Eueuh teh di dituna Muhammad. Wa aktsaruhum la yaqilun. Lolobana mah teu mampu. Teu mampu pengetahuanna, teu ngarti, bodohnya na teh. Mantap ka dieu na teh diteruskeun bae. Ieu mah jakaruhun, ieu mah jati dituna, ieu mah jati bapa moyang kami. Modal di urang aya sedekah bumi. Eta sedekah bumi teh turun temurun bo urang teh cenah ku sawah diberikan nikmatan anu luar biasa yu urang dahar di sawah sedekah bumi eueuh ti dituna ieu jahiliyah nu kos kieu jahiliyah tah geus mulai eueuh tapi ku ari mah di urang sia berbarengan jeung eueuhna sawah bae deui atuh terus bae eueuh jadi di Yogyakarta mah masih keneh di Jogja mah loba jasa mun ulah ngobrol-ngobrol teh bangsa sosodakohan nu babid'ahan hanya sebatas ti karuhun, hanya sebatas ti nenek moyang, hanya sebatas di laut acara laut, di sawah acara sawah. Yogyakarta teh kos gitu. Aya cerita kejawena Yogyakarta teh ta eta teh termasuk naon kitu nu sangat kuat. Kuari masih kene. Gitulah urusan baheula ditentang ku Kangjeng Nabi ari eueuh ti Gusti Allah mah ulah sok dijieun-jieun atuh para Yahudi nyana ngabangsakeun bahwa ieu onta nu tadi diserahkeun jang pangeran aya instruksi ti Gusti Allah ieu aya dina kitab Tauratna. Ketika ditantangkan ku Kangjeng Nabi, mana coba buka Tauratna sing belem eueuh mentak ma ja'alallahu min bahirati wala saibati wala wasilah wala ham teu pernah ngainstruksikeun Gusti Allah ka onta-onta tersebut dipakai takerub jang pangeran pugu pangeran ge salah teh cek Gusti Allah. Mantap eta perjalanan Yahudi kos itu perjalanan teu mendasar, perjalanan salah luar biasa. Coba ajak Muhammad, ajak coba. Wa idza qila lahum di mana diucapkeun ka ranjana kabeh ta'ala ila ma anzalallah wa ila rasul. Wahai para Yahudi tamasalah nu bener mah ieu instruksi ieu Al-Qur'an.
diajak ka Gusti Allah, diajak ka Rasul melalui Al-Qur'an, melalui hukum-hukum ieu nu kieu halal, ieu nu kieu haram, tanu kitu mah haram, tanu ieu mah halal. Anu maneh teh ngahalalkeun nu diharamkeun eta kos kikituan teh, eta kos kikituan tah. Onta jang pangeran, onta ieu jang pangeran, onta ieu jang pangeran, bahiro saibah wasilah jang pangeran. Eta teh urusan haram kumaneh dihalalkeun. Pan cak kamari ge tah, cak kamari di ayat kamari. Neye urusan haram sing hage sing hade masalah kitu khabis. Tadi diceritakeun ku Gusti Allah dina ayat masalah thayyib jeung khabis, ieu termasuk kana khabis. Ulah sok sambarangan ngahalal-halalkeun nu haram. Yo, Muhammad ajak Yahudi diajak melalui Al-Qur'anul Karim mengenal Allah jeung mengenal Rasul. Ketika diajak pengetahuanana ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah haram, ieu mah halal, ieu mah halal, ieu mah haram. Kumaha tah Yahudi teh? Qalu cek Yahudi hasbuna ma wajadna alaihi abana. Kami mah geus cukup bae penemuan ti bapa moyang kami, ja bapa moyang kami ge baheula teh akos kieu, nu mantap kami mah nuturkeun bapa moyang kami bae. Geus teu percayaeun ka Al-Qur'an. Kuari mah lain ti bapa moyang deui malah jijieunnan. Mana? Kiai milih pamimpin awewe. Kula mah lain masalah nanaon ieu kahareupna sing ada haram. Dina Bukhari tinggali dina kitab Bukhari. Kangjeng Nabi nyaritakeun masalah Raja Kisra. Cek Kangjeng Nabi eta raja-raja Kisra nyarieun pamimpin anak awewe, ibnah awewe. Mantap cek Kangjeng Nabi, bapakna eueuh atawa bapakna aya keneh ngan geus kolot. Kunaon nu tunu dijieun raja anak awewena? Cek Kangjeng Nabi, la yuflihal qaumu walau amruhum imra'atan. Eta ucapan Kangjeng Nabi di Bukhari. Geus diterjemahkeun ku para mufassir, para ahli tafsir hadis. Haram jatohna nu mentak bacaana ge la yuflihal qaum. Eta teh sejarahna Raja Kisra anu geus kolot, sebagian deui manu paeh nyerahkeun ke pemimpinna ka awewe. Cak Kangjeng Nabi, ko rakyatna daek bae si dipimpin ku awewe, la yuflihal qaum walau umuruhum imra'atan. Haram ta ieu mah beusi aya ustad, beusi aya kiai nu kamari milih ka atut tobat. Iku mah lain lalagaan, engkena bahaya pasantren maneh, pasantren anjeun, pondok pasantren majelis salim, engke bae lantaran aya hama di jero hatena. Ieu urang angkat ieu agama babarengan. Maksudna ulah aya hamaan kos kitu. Ke kahareupna bakal aya deui pan meureun nyaho pilkada nyaho pilgub deui. Eta mah deuk eleh deuk menang nagara urang mah kos kieu bae ngan urang ulah salah. Ta eta teh mun di bahasan kos leuh jabab popoyang urang ge baheula karet Yahudi eta mah kos kitu mah tolol. Lain potongan ustad da mah. Ieu cenah ieu hook sekupi. Oh, sekupi. Boh lurah, boh bupati, kajen henteu bae urang, kajen henteu. Oh, pilihan ulah aing daripada engke ku Allah di akhirat, di dunia masa kedeung beres urusanana pilkada pilgub pildes geus beres, sekupu tinggal sekupu paling kempes tapi di akhirat berlanjut. Otak didatangkeun ka ditu ka alam itu nu bakal nyaba urang abadal abidin wa amadal amidin. Pan izin jasa urang lamun dikieukeun masyarakatna aya nu ka sorga, ayo ustad ka neraka. Tad ka mana? Tad ka mana ya? Ayo ka dieu ye ka sorga mah. Tan. Kurang pan ka dinya? Sekupi. Izin biasa. Ai kula mah sok ngabayangkeun kitu teh di akhirat aing izin amat. Lamun tokoh-tokoh kaju santri-santri kiai ka sorga aing ka neraka ku gara-gara sekupi. Ya Allah. Sekupi. Gusti Allah. Oi kiai ka mana? Teu kabayangkeun teh ku Kiai Atut blood dasa teh Kiai. Teu nyaho ka Bukhari baca, beusi teu nyaho tanyakeun ka aing ka dieu. Kiai coba mana kitab Bukhari na halaman sabaraha coba kumaha dongengna. Dijejalkeun ku aing ka hulu sia. Geus ngaji sia. Dijejalkeun ku aing. Tanyakeun heula atuh.
Ieu mah kahareupna sing ada nu geus eta tobatan. Teu hasud teu dengki salah sia ieu agama urang rusak. Geus hayu tobatan tah nu kamari teh. Tobatna kumaha beuleum sakupina. Teu kuat cenah Kiai. Neraka sia. Jual sarua. Ulah deui di teh geus tobatan ka hareup. Ulah salah jasa. Masya Allah. Jelas jasa itu mah unggal hadis, jelas jasa. Dulu terjabahana inggis amat. Urang unggal poe maca hadis, maca Quran, tapi ketika pagedrug jeung nafsu teu bisa sakikituna bae. Ya Allah, ya Rabbi. Lah cenah teh mah kiai mah eleh bae. Dek modar henteu aing mah teu ngarasa eleh saeutik-eutik acan. Ja urusan kos kitu mah sanajan sasaga di negara urang mah dipandu kudu di luhur kitu bae. Ngan ulah salah-salah teuing doang. Ketika aya anu boga berorientasi ka ditu da boga pamaksudan nu bagus, atuh pamaksudan nu bagusna didukung ku aing. Adapun eleh jeung menang urusan Allah, ngan aing teu salah di hareupeun Allah ke di sidang. Ayo Ce, maju. Siap. Pilgub. Pernah terjadi milih mana? Yang benar. Emang geus kanyahoan benerna? Enggeus, opat mata. Nyana ngomong ka kaula, hiji eueuh nu tanda tangani soal gereja, itulah yang sangat tertarik oleh saya. Sementara saya ini adalah mengagungkan agamamu ya Allah. Salah satu pembobrokan adalah pembuatan gereja. WH anti tanda tangan soal gereja. Benar dan tidaknya terserah, yang jelas di hadapan saya cerita begitu, saya dukung dia. Bagus. Cek malaikat Ridwan teh mana anak buahna, ayo geura ka dieu. Ayo atut sia. Enteng ge sagedeung deui bakal aya pilkada delekeun. Aing bersuara tuturkeun aing henteu teh. Pokoknya kudu aya kontak politik lah. Bisa tuh kontak politik mah. Duit nanaonan dia aing. Boga aing duit. Pokoknya jeung Pak Ismet sugihan aing dek modar bae pokona mah. Beneran aing mah. Sakedeung deui bakal pilpres jeung presiden ge sugihan aing. Sugih naon cenah boga naon? Ulah rongkol ka kanyaho sia pokona mah. Sugih bae aing mah geus. Lah cenah teu boga naon ge. Atuh sabodo sabah urusan sia. Ngan aing mah sugih bae sakieu dahareun tilok beak ya aing mah. Nah naon ge telok beak kata mah kurang seutak seutik masalah guys. Ngan lain eta aing mah tujuan sia jadi pamimpin deuk naon sakitu bae aing mah. Deuk bener apa henteu dites heula ku aing. Ai kiai nyaho emang KWH bahwa henteu tanda tangan saksi kiai 5. Lain lalagaan namantak nya mah teu dipake karesep ku urang itu mah ku urang mana karangarana Serpong mana deui tah belah ditu teh atuh setik deui aing mah parhoba eta ngaran lembur heran rumpak sinang kabelah deui setik deui naon tah eta panunggangan teu dipake karesep sebab naon teu tanda tangan gereja salah satu bukti 5 kiai nu geus ngobrol jeung kula geus nu sajan-sajanna mah sabodo geus eta we tah tertarik sabasa kali ketika atut ditanda tangani tah sia teh aya persekongkolan goblok teh kiai tah jeung eta tah jeung pendatanganan eta tobat sia ulah awas ulah cicing bae sia agama rusak ke kahareupna geus la yuflihal qaumu betah cek Kangjeng Nabi hancur-hancuran ke bakal mentak Sayyidina Ali perang jeung Siti Aisyah perang lain lalagaan teh perang mapan merenanan hancur-hancuran manusia sahabat kabeh eta tuh hancur jeung tabiin sahabat sing gelimpang tapi dipertahankan ijtihad. Cek Sayyidina Ali tidak boleh perempuan jadi kepemimpinan, tidak boleh, haram. Ujung-ujungnya kumaha Siti Aisyah mengakui ieu mah cobaan ti Gusti Allah. Kula ge nyaho jasa bahwa ieu haram. Geus ulah ka dituna deuleu sejarahna tuh. Eta mah cobaan, Masya Allah. Eta ku kapongpoekan teuing ku sekupi. Ya Allah, ya Rabbi. Masyaallah. Kolot deh kiai. Sorbana gede, udang-udangna gede. Nah, iya mana aing ngaji belum mana karena ieu.
walau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Apakah nyukupan ka jelema kalalapir soal penemuan riwayat indung bapa moyangnya, padahal mah bapa moyangna layak lamun saya teu boga kanyaho sama sakali jeung henteu meunang pituduh tapi geninganan pake dalil ieu mah jageus aya ti luhurna ti bapa moyangna. Cukup dengan dalil kos kitu padahal mah kanyaho pajalma teu meunang pituduh atuh teh cukup. Mun dibahas hamzahna panjang lantaran ayah hamzah inkar didinya ayah a b c d e f datang ka sabaraha maziyah kitu urusan hamzah panjang ngan ieu mah keur carita inkar bae lah. Atuh teh cukup ngan saukur boga dalil da ieu mah ti bapa moyang teu cukup lantaran teu boga kanyaho bapa moyangna ge. Teu cukup dengan dalil ieu mah turunan ti nenek moyang kami. Teu cukup lantaran nenek moyang ge teu boga pituduh. Naudzubillah min zalik wa min zalik. Mudah-mudahan orang dijauhkeun ti Yahudi, dijauhkeun ti Kristen, dijauhkeun ti para kafir-kafir, diteguhkeun iman Islam urang, diteguhkeun iman Islam anak cucu urang.